terakhir kemari wa ahlahu bisaubin mung ralat sakali deui dina lapad watu hariku awastanya watu hariku mingon kamari teh da manawi teh muhun aya lakna geura tingali geura dietang padadannya ti dieu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 aya 8 tu hariku beta 17 aya 8 watu hariku aya panak teu ta eta teh dina musim kuring mah sareng rujukan dinu sanes teu aya lakna ayat aya lakna teh aya nu sanes ayaan berarti sareng nu agisnya eta nu istri aya 8 lakna aya nu henteu anu aya kumaha cetakan janten kieu ya dibuang lakna eta teh lepat cetak sigana nama naon sababna sim kuring milari kana rujukan nu sanes teu aya lakna jadi watu hariku jeung diubah-ubah lambe teh kapan nuju pas ejakulasi teh minal injal pas injal teh ejakulasi pas gejrotna cai mani teh ucapkeun dina hate jeung bari umik lapad kumaha alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa syahron wa kana rabbuka qadiron atawa dugi kana eta beta dugi kana basyaron alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron sareng saterasna intina aya doa eta baca dina hate bari umik lamun aya lapad la berarti jeung ulah umik tapi teu aya huruf lakna kitu wartoskeun ka Agis dina kitab nu ieu teu ayaan dina nu pun bojo teu ayaan berarti eta mah cetakan nu enggal geuning siling salahkeun teu kenging silih lepatkeun da kitab namina ge upami Al-Qur'an mah wajib dikembalikeun ka perusahaan kanu nyetakna sabab Al-Qur'an mah tidak bisa dirobah pisan palsu disebutna ge ari kitab mah wajar seperti dina Jawahar Tauhid aya 8 nyebatkeun 8 aro aya nyebatkeun 8 khola teh kosong aro kosong letter leuh nu aslina teu aya lakna jadi kieu intina bacakeun di mana-mana keur pagejrotna cai mani lamun teu poho mudah-mudahan teu poho gitu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron siga salat dina hate maca jeung ngartikeun jaba sing katingali umik gitu maksana mohon teu yang tarik teuing barang gejrot alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma ieu aya naon cek ulah kitu da dina salat ge ulah tarik kecuali imam salat mah kepada imam tos teraskeun ralat eta wa alla tasuma kepingkeun ya kanggo istri ya khususnya wa alla tasuma hai istri jeung ulah puasa anjeun wa alla tasuma jeung ulah puasa itu awewe itu bojo urang teh duh parantos jam 8 langkung 5 menit deui lah wa alla tasuma jeung ulah puasa ulah saum itu si bojo urang teh si awewe teh aeta tauan tegasna puasa sunat jadi ulah rek puasa sunat kecuali puasa sunat nu mana goiru arafata jadi maf'ul be jadi mudhof ilaih tapi dijabarkeun sabab isim ghair munsharif goiru arafata kecuali atau bari salian puasa sunat poe Arafah kartos teh ieu
ngan teu acan aya penjelasanana memang ka istri cenagenan lamun diterangkeun ti awal mah tuh kieu lamun pameget urang palayeun atawa nyauran rek beurang da keur beurang berarti puasa mah ulah puasa cenah ge ulah puasa sunat neng dieu cicing cenah urang mah da keur puasa waduh ulah kecuali puasa sunat Arafah ari wajib mah lalakina ge kari di eta naon kang colok-colok ka abdi ayeuna keur naon sih bulan Ramadan nya kapan ari bersetubuh bulan Ramadan teh haram gitu ari keur puasa mah beurangna gitu aya tatawuan tegasna puasa sunat goero Arafah bari kecuali poe Arafah wa Asyura dua jeung puasa Asyura puasa tanggal 10 Muharram kapan eta teh puasa sunat muakkad memang eta mah da sok dilakukeun pisan ku Rasul bahkan anu puasa hari Asyura mah tanggal 10 Muharram eta teh sunat hamiyah disebut cita-cita Rasul mungkap bujeng pupus eta mah kanyat cenah istri kitu pawartos ka suami rada sanes-sada ngalawan masing alim diajakan oge gitu da abi keur saum Arafah lamun Arafah teh tanggal sabaraha 9 Zulhijjah tanggal 10 Zulhijjah mah naon haram puasana ge tuh illa biidnihi kecuali idin salaki nah ieu mah di mana-mana pamegat urang ngamariyogikeun urang da Siti Robiah Al-Adawiyah oge ahli tasawuf istri sok naros heula ka akangna ka suamina akang aa peryogi teu ayeuna ka abdi upami peryogi mangga upami teu peryogi abi bade salat abi bade saum gitu lah langka ayeuna mah istri nu kitu nya waduh lobanana mah sasana mah nusud moong aing mah bosen dah kolot gitu padahal mah saur padadan ge kapungkur geuningan mengpeng kuat mengpeng mampu keneh di mana-mana salaki urang engke geus teu mampu timbulna lamun teu nyalurkeun hasratna bisa jadi penyakit prostat kunaon atuh aki-aki geus kolot sok nyiriki eta teh prostat taroskeun ka ibu pera ka guru biologi jadi istri ulah alim diajakan jima bersetubuh teh atau pasatemon teh kitu lamun bade saum wawar tos kecuali saum Asyura sareng Arafah saum Senin Kemis mah teu diizinan mah ulah hari puasa Ramadan lah eta mah wajib eta mah salaki pamajikan wajib ngalakukeun illa biidnihi kecuali izin salakina teu naon fa in fa'alta teu awas maka lamun migawe eta si istri kumaha ya balasanana fa in fa'alta maka lamun migawe atau midamel itu si istri teh ja'at ngangge ain eta fa'in fa'ata maka lamun migawe itu si istri aya ini syartiyah ja'at maka lapar nu aya eta awewe teh ja'at maka nu aya lapar bae wa atosaj gitu wa atosaj jeung dahaga itu si awewe dina harti naon wala yuqbalu jeung moal ditarima wala yuqbalu jeung moal ditarima naon asyaumu saumna teh min hati itu awewe sakali deui kesimpulanana
ieu dihususkeun ka istri kudu leres-leres nurut kanu janten suami kecuali suamina anu teu bener meureun kitu deui. Ari ieu mah suamina nu soleh wawartos abi bade saom Senin Kemis uhun mangga daya izin mesing teu izin ogenan asa saomna saom naon cenah Arafah jeung Asyura itu kanyat lamun teu izin ti si suami eta salian ti anu puasa sunat 2 tadi anu aya ngan saukur lapar jeung dahaga da saomna teh moal ditarima ku saha Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.